ampunnya paralun agungna kawujud Gusti Nu Maha Suci jembarna ka para leluhur sabudeur awun ka Ibu Agung Karama Agung ka Ibu anu henteu mugaran Karama anu henteu mugaran nyanggakeun sadaya-daya sasaji sapuratina nampi sari namparasa pangasih ti Ibu Pertiwi atuh dipirikku karinding jeung haleang nu ngajak kuda karinding nu ngajak nyari sangkan hudang alam rasana sangkan nyaring alam pikirna salawasna ngagem ka eli hirup waras jati walagri nagri sampurna rahayu rahayu kersaning Gusti rahayu sampurasun. Ampunun paralun ka Gusti Nu Maha Suci sejak pangjat pangraksa para abdi-abdi seni sejak ngakuat laratan titis waris ini aki mendapatkan jalan laratan katampian gesan mandi kaleuwih sifat tahunan leuwih nu ngaruncang diri-dirina anu sakiwari rek muruh-murung tujuh ngaliwat ka pajajaran pongan hayang pulang anting padung dengan jeung usikna pangancikan pun sapun sampurasun karumuhun kahyang Prabu Silih numur badi pajajaran pangauban sewesiwi nu gelar di tatar Sunda muga nyebarkeun wangi sampurasun. Sampurasun. Alhamdulillah ya najan sakieu buktosna panginten sejadi hapunten ya sateuacan acana dilajeng tepuk tangan heula atuh yuk tangtosna seueur pisan kirangna ieu teh nya kakaraeun gitu manggung dibere mik biasana ge kur latihan ten Mang Wawan tara dibere mik jadi geumpeur ieu teh minangka namanya oh ya kieu panggung kuat ka ngalaleper kabeh saurana pada di Eropa cenah tuh aya ulah kirang-kirang ngahapunten ya ka sadayana warga dieu ieu nembean pisan manggung munggaran dan namina oge launching gitu tangtosna seueur pisan kakirangan kalalepatan ti simkuring ngeuwah reng-rengan alhamdulillah ieu teh memulai inti namanya seni budaya Sunda anu buhun gitu karinding ieu sejarah oge panginten kanggo di Cipancar tos aya grup karinding mugi-mugi sing langkung nanjeur amin tiasa nyandak nami Cipancar desa Cipancar
ka event kabupaten nasional ya mudah-mudahan urang usahakeun oke tong hilap panginten dina media sosial tos aya di YouTube Pancer Rasa ya Pancer Rasa tingali di YouTube terus aya di IG-na naon Karinding Pancer Rasa nya tah eta kanggo IG-na mangga follow kanggo di YouTube-na mangga tingali kaper-kaperan lagu lah ngaper lagu memang lagu buhun oke insya Allah baris medar oke hasil karya atau napi lagu ciptaan ti Pancer Rasa keprok lah sakali deui ulah yang serikeun gempeur aslina ya tanya ya hapunten pisan anu kasuhun terutama ka sesepuh nu aya di wewengkon mudah-mudahan panginten ieu awal keberangkatan ti Nonoman Cipancar panginten ti khususna grup Pancer Rasa pamugi tiasa mancerkeun rasa kadeudeuh kanyaah pitulung kanggo sadayana urang Cipancar Amin. ieu kumargi terlaksanana acara ieu teh panginten ku berkat gotong royong urang sadayana khususnya urang babakan oke kerjasama sareng Bapak RW Bapak RT na Bapak Kadus oke Karang Taruna panginten aya salah sawios tembang aya sabilulungan pangintennya omat ulah dugikeun ka gotong royong ulah dugikeun ka ical gitunya ulah dugikeun ka eueuh di masyarakat di tengah-tengah urang sadayana kudu senantiasa gotong royong silih tulungan ya yuk urang langsung wae Sabilulungan
acar salagu cenah hatur nuhun ka tokoh masyarakat Desa Cipancar ka Mang Utai nya parantos ngadukung ieu. Hatur nuhun Mang Utai nya tos ngersakeun nurumpaheun ka ieu patempatan di Lebak tebi-tebi. Oke sadayana karek salagu daks gempeurna masih loba keneh. Tangtosna panginten urang teu leupas ti jasa nu janten sepuh urang sadayana nu janten kedua orang tua anu parantos ngaagengkeun urang sadayana ti alit dugi ka ayeuna ageng ku jasa anjeunna urang tiasa kumelar ka alam dunya oge teu acan tiasa rumaos urang mulangkeun Aisan Indung kapidangkeun tembangna aya Ayun Ambi.
saya kapidangkeun aya Ayun Ambing. Sebenarnya senyangkulun kana waktos aya dua lagu deui pangitnya. Langsung panginten kanu lagu salajengna aya Mulang Tarima.
lagu terakhir. Tepuk lah tangan heula. Sakali deui nada dihapunten kapala wargi sadayana estuning pangintennya seueur kakirangan kaluluputana doana we pidoana ti sadayana pamugi sing giat di alajarna barudak sing kompak langkung nanjeur langkung sae deui nya pidangana amin ya Allah ya rabbal alamin. Estuning ieu manembean pisan gitu tah sejadi hapunten. Ngaturkeun nuhun pisan ka urang dieu sadayana anu parantos masihan widi Bapak RW Bapak RT ais mangampihna nu parantos kagandengan sejadi hapunten pisan anu kasuhun pamugi naon kasayan anu parantos dikaluarkeun bawah tanagi emutan materina tiasa kagetosan ku Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Panginten oge ngahaturkeun nuhun pisan kanggo sadayana panitia reng-rengan Karang Taruna Desa Cipancar anu saep masa baktina purna nya ayeuna mah sejadi hapunten kaluluputan kelepatana kapala wargi sadayana khususna warga desa warga RW 06 Dusun Babakan. Aya lagu pamungkas aya sapunyere pegat simpai pangintennya hoyong eueuh heula. Haturanan Awas wae Ci. Cangkol ah. Di mana? Turun. lagi. Ya aya sapunyere pegat simpai.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Capermios.